Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu jeung ari salat eta ari pirang-pirang pasunatanana itu salat qabla duhuli dina samemeh asup piha dina itu salat sayani eta dua perkara al adzanu tegasna kahiji adan wa huwa sareng ari itu adan lugotan cek lugot al i'lamu eta mere nyaho wa syar'an jeung ari adan cek syara dikrun eta dikir mahsusun anu ditangtukeun lil i'lami pikeun mere nyaho bidukhuli waktu sholatin kana asupna waktu sholat mafrudatin anu dipardukeun wal faduhu jeung ari pirang-pirang lafadna adan masna eta dua illa takbiro kajaba maca takbir awalahu dina mimitina itu adan pa arbaun tah eta 4 kali wa illa tauhida jeung kajaba kalimah tauhid akhirahu anu tetep dina akhirna itu adan bawahidun tah eta sakali. As-salatu sareng hari salat sunanna eta ari pirang-pirang pasunan salat qabla duhuri dina samemeh lama parago minal arkani saro'a pisunani. Jadi sabada beres roes tungtas paragat musonib nerangkeun pirang-pirang rukun salat. Ayeuna musonib tumandang rek nerangkeun pasunatan di antarana cek di dieu mah pasunatan nu qabla duhul samemeh asup salat sadayana aya 2 nu kahiji adan ari adan lugotan mah eta teh al-i'lam kadar-kadar mere nyaho kana naon we mere nyaho nama pokona mah kadar-kadar mere nyaho ngaranna adan ari ceuk sara adan teh dikrun mahsus dikir anu ditangtukeun lafadna anu tujuanana rek mere nyaho bahwa geus asup waktu salat eta salat anu dipardukeun. Tinggal sarahna jalan kagenep ti hanap. Qauluhu al-adzanu wa yuqalu jeung dicaritakeun naon lapad al-adinu anu nyebut adin wa ta'dinu anu nyebut at-ta'din masdar bidali kalawan make dal al mujamati anu dititikan fil jami'i nasakabehna wal aslu jeung ari nu jadi asal dalil fihi dina itu adan qauluhu ta'ala lafad wa idza nadaitum di mana-mana ngagero aranjeun kabeh ila sholati kana salat wa khabarus sahihain jeung hadis sahih 2 ida hadarat di mana-mana datang hadir datang naon as-salatu salat fal yu'addin tah kudu adan lakum pikeun aranjeun kabeh saha ahadukum salah saurang aranjeun kabeh waliyu ammikum jeung yen ngimaman aranjeun kabeh akbarokum anu pangkolotna aranjeun kabeh wa baru Abi Dawud an Abdullah ibn Zaid bin Abdi Rabbihi radhiyallahu ta'ala anhu amin. Anawa sayyiduna Abdullah bin Zaid
lama amaro eta samangsa marentah saha Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nakusi kana kohkol yuk malu anu dijieun ieu nakus dijieun ieu nakus liudroba supaya ditakol naon bihi itu nakus lin nasi pikeun jalma-jalma li jam'i sholati pikeun ngumpulkeun salat topa tah nguriling bi ka kuring wa ana bari ari kuring naimun eta keur sare tadi topa anu nguriling teh saha rajulun hiji lalaki yahmilu anu mawa ieu rajul nakusan kana kohkol fi yadihi dina leungeunna itu rajul Fakultu tuluy nyarita kuring ya Abdallahi hai hamba Allah tabi'u nah rek ngajual anjeun anakusa kana eta kohkol. Faqala ngajawab rajul wa ma jeung ari naon tasna'u eta rek migawe anjeun bihi kalawan itu nakus. Fakultu ngajawab kuring nad'u rek ngagero kuring bihi ku itu nakus ila sholati kana berjamaah sholat. Fakultu mana kola nyarita itu rajul awala adullu nah henteu nuduhkeun kuring ka anjeun alama kana perkara huwa anu ari ma khairun eta leuwih alus ming zalika tibatan itu nakus. Fakultu ngajawab kuring lau ka rajul bala kan tenan puguh we mencek urang mah. Faqala maka ngajawab itu rajul takulu kudu ngucapkeun anjeun kana lapad Allahu akbar ila akhiril adani nepi ka akhirna adan. Summastakhara tuluy mundur itu rajul anni ti kuring goero baidin bari teu jauh. Sumakola tuluy ngucap itu rajul wa taqulu jeung kudu ngucap anjeun ida kumta di mana-mana rek ngadegkeun anjeun ila sholati kana salat kana lapad Allahu akbar ila akhiril qomati nepi ka akhirna qomat. Palamma asbahtu tuluy samang-samangsa geus subuh kuring ataitu tah datang kuring an nabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahbartu tuluy ngawartoskeun kuring hu ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bima kana perkara ra'aitu anu geus ngimpi kuring. Faqala maka ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha saestuna itu ra'aitu ngimpi teh la ru'ya eta yakin impian hakun anu hak insya lamun ngersakeun saallahu kum kudu ngadeg anjeun ma'a Bilalin sartana Bilal pa'alki tuluy kudu mapatahkeun anjeun mapagahan anjeun alaika Bilal ma kana kalimah ra'aita anu geus ngimpi anjeun fal yu'addin tuluy kudu adan tuluy kudu adan itu Bilal bihi ku itu ma ra'aita bihi jangeus bihi painahu
sok aya ya bihi lah bae bihi ku itu maro itu fa innahu maka saestuna itu Bilal anda eta leuwih tarik naonana sautan sorana mingka tibatan anjeun pakumtu tuluy ngadeg kuring ma Bilalin sartana Bilal paja'altu tuluy ngajadikeun kuring ulki eta mapatahkeun kuring hi kana itu maro aitu nu tadi maro aitu kalimah-kalimah nu diimpikeun teh alai ka Bilal payuadzinu tuluy adan itu Bilal bihi ku itu maro aitu pasamia tuluy ngadangu dalika kana itu maro aitu sama Umar ibnul Khattabi Umar bin Khattab wa huwa bari ari Umar fi baitihi eta tetep di bumina Umar paharaja tuluy kaluar Umar ya juru bari narik itu Umar ridaahu kana solendangna Umar wa yaqulu jeung ngucap Umar walladzi demi dat pangeran bahasa nutos ngutus ieu alladzi ka anjeun bil haqi kalawan hak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad raaitu yakin nyata geus ngimpi kuring mislama kana saperti impian roa anu geus ngimpi Abdullah faqala maka ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam falillahi maka eta tetap kagungan Allah alhamdu ari sadaya puji jadi eta sasakalana adan teh tadi nama rek nyarieun kohkol ari pek ngimpen Abdullah bin Zaid ngimpi efek ternyata nu ngimpi teh sanes Abdullah hungkul tapi Umar bin Khattab oge malah mah jeung sahabat-sahabat nu sanes ge ngararimpen sami gitu. Pinah ka hanap sajajar wa Bilalun jeung ari Bilal huwa eta ari Bilal awalu muadzinin eta pangheulana muadzin fil islami dina Islam walam yuadzin jeung teu adan deui Bilal ba'dan nabi dina sabada pupusna Nabi sallallahu alaihi wasallam illa maratan kajaba balikan wahidatan anu sakali adina anu adan ieu Bilal fi mahalihi dina tempatna itu Bilal tuluy tilu jajar kahanap dua jajar tilu jajar aya wayustaratu aya teu wayustaratu jeung disyaratkeun fil adani dina adan wal iqamati jeung iqamat naon al islamu Islam wa tamyiju jeung hidang wa tartibu jeung tartib wal wala'u jeung tuluy-tuluy baina kalimatihima antara pirang-pirang kalimah adan wal iqamah wa adamu nisain jeung henteu kalawan awewe ulah ku awewe goirin wa adami bina igoirin jeung henteu ngadegeun kana saliyana wali jamaatin jeung karena berjamaah jahrun jeung disyaratkeun tarik bihaisu yasma'u kalawan sakira-kira ngadenge minhum ti itu jamaah sawahidun saurang walau bil kuwati jeung najan kalawan kuat waduhulu waktin jeung disyaratkeun asup waktu walau fil waqi'i jeung najan dina buktina illa adana subhin kajaba adan subuh pamin nisbilailin tah eta tina tengah peuting wa yustaratu jeung disyaratkeun fil adani dina adan
wahdahu bari sahijina adan naon ad-dukuratu lalaki yakinan kalawan yakin palayasihu maka teu sah naon adanul kafir walau murtadan jeung najan murtad wayuh kamu jeung dihukuman naon bi islamil kafir islamna jalma kafir ida adana di mana-mana adan ieu kafir li'annahu kana saestuna kafir ata eta ngadatangkeun ieu si kafir bisyahadataini kana dua kalimah syahadat malam yakun dina salagi henteu bukti ieu si kafir aisuyan eta bangsa aisuyan wal aisuyatu jeung ari lapad aisuyah taifatun eta hiji golongan minal yahudi ti yahudi yun sabuna anu nganisbatkeun ieu taifah ila abi isa Ishaq bin Yaqub ka abi Isa Ishaq bin Yaqub al-Asbahani ka yakula seperti yen kana bukti ieu abi Isa yakulu eta ngucap ya Nabi Isa kana lapad anna Muhammadan saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun eta rasul ilal arabi ka arab khosotan kalawan tangtu jadi keur arab bungkul cenah wa huwa sareng ari itu abi Isa mardudun eta anu ditolak bima kalawan perkara soha anu soheh ya ma anhu katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anau kana saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadau Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ursiltu diutus kami ilan nasi ka jalma-jalma kaapatan bari sakabehna al araba tegasna arab wal ajama jeung bangsa ajam palayuh kamu maka henteu dihukuman naon bi islamil aisawi islamna bangsa isawi hatta yakula sehingga yen ngucap ieu isawi ba'da syahadataini kana ucapan syahadatain dina sabada syahadatain ilan nasi ka jalma-jalma amatan kalawan umum wayusanu jeung disunatkeun fil adani dina adan wal iqamati jeung dina qomat naon al qiyamu nangtung ala alin dina tempat anu luhur ini tija lamun dipika butuh naon itu al qiyamu ala alin wa tawajjuhu jeung sunah madep lil kiblati ka kiblat wa ayal tapita jeung yen ngalieuk ieu muadzin bi unukihi kalawan punukna muadzin yaminan kakatuhu marotan kalawan sabalik pi hayya ala sholah dina lapad hayya ala sholah qailan bari anu nyarita laha kana itu hayya ala sholah marotaini kalawan dua balikan pil adani dina adan wa marotan jeung kalawan sabalikan pil iqamati dina qomat wasimalan jeung kabelah kenca marotan kalawan sabalikan pi hayya alal falah dina hayya al falah kadzalika saperti itu pil adan kadzalika saperti itu hayya ala sholah adinya wa ayakuna jeung yen bukti naon kulun saban-saban saurang saban-saban sahiji minal muadzin ti muadzin wal mukimi jeung jalma nu qomat adlan eta adil fi syahadati dina persaksian alis sauti anu tarik sorana hasanahu tur alus itu isawat tarik bari alus gitu ieu mah keur leutik grebeg deh wa yukrahu jeung dimakruhkeun wa yukrohani
dimakruhkeun itu adan jeung qomat min pasikin ti jalma pasek wasobiyin jeung budak mumayyizin anu hideng wa a'ma jeung anu lolong wahdahu bari sahiji ieu a'ma wa muhdisin jeung jalma anu hadas wal karohatu jeung ari makruh pihakil junubi dina hakna jalma nu junub asyadu eta leuwih banget wa fil iqamati jeung dina qomat agladu eta leuwih berat likur biha karena dekeutna ieu iqamah minas sholati tina salat hanapeunana wa yusanu jeung disunatkeun lisamiil muadzini ka jalma anu ngadenge kanu adan wal mukimi jeung anu qomat naon ayakula yen maca ieu sami misla qaulihima kana saperti ucapan muadzin wal mukim illa fi hayalati kajaba dina dua hayalati jadi pala bahaya ala sholah jeung hayal palah mah macana la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa taswibin jeung taswib wa kalimatai iqamatin jeung dua kalimah iqamat qad qamati shalah payuhau kilu maka maca hauqalah itu sami pil hayalati dina dua hayala wa yaqulu jeung maca sami pisani dina nu kadua teh kalimat iqamah dina naon sodakta wa barorta kana lapad sodakta wa barorta na taswib wa pisalisi jeung dina nu katilu dina kalimat iqamah aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihin min sholihi ahliha kana lapad aqamaha aqama muga ngadegeun ha kana itu salat sallallahu Gusti Allah wa adama jeung muga ngalanggengkeun Allah ha kana itu salat wa ja'ala sareng muga ngajantenkeun Allah ni ka abdi min sholihi ahliha ti anu soleh ahlina itu salat wa yusanu jeung disunatkeun likulin pikeun saban-saban sahiji minal muadzin ti anu adan wal mukim jeung anu qomat wasami jeung anu ngadengekeun wal mustami jeung mustami wa huwa jeung ari mustami man eta jalma yaksidu anu ngamaksud man as-simaa kana ngadengekeun ayyusalla kana maca sholawat ieu kulun naon ayyusolliya yen maca sholawat ieu kulun wa yusallima jeung maca salam ieu kulun ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam badal pirogi dina sabada beres minal adani tina adan wal iqamati jeung iqamah summa yaqulu tuluy maca kulun kana lapad Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'adah zada ba'duhum taslah tama kemarin al hikayatnya tah kahanapna we aya wa yusanu addu'a'u bainahuma ayat wa yusanu jeung disunatkeun naon addu'a'u ngadu'a bainahuma antara adan jeung iqamah lihobarin karena aya hadis addu'a'u ari du'a la yuradu eta teu ditolak ieu doa bainal adani antara adan wal iqamah wa akiduhu jeung ari pang dikeukeuhkeunana itu doa su'alul afiyati eta menta afiat kawarasan di dunia wal akhirah jeung di akhirat wa alam jeung kudu apal anjeun anal adana kana saestuna adan wahiduhu bari sahijina ya adan
Abdolu eta leuwih utama minal imamati tibatan ngimaman. Jadi alus kana adan jeung imaman teh. Wakila jeung dicaritakeun naon lapad al adanu ari adan wal iqamatu jeung iqamah abdolu eta leuwih utama minal imamati tibatan imaman. Fa in qila maka lamun dicaritakeun naon annahu lapad annahu saesuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istagola eta katungkul Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil imamati kalawan ngimaman walam yastagil jeung teu katungkul Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adani kalawan adan wal imamah wal iqamati jeung qomat wa misluhu jeung eta tetep pantarna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al khulafa'u ari pirang-pirang khalifah ba'dahu dina sabadana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atuh lamun kitu nah geuningan Kangjeng Nabi mah katungkulna ku ngimaman. Para khalifah ge katungkulna ku ngimaman. Ari adan leuwih utama mah nah Nabi teu nyokot nu leuwih utama gitu. Ujiba dijawab itu kil bi annahu kana saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta buktos Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masgulan eta anu katungkul bima kalawan perkara huwa anu ari ieu ma ahammu eta leuwih penting min masalihil muslimina nyatana tina pirang-pirang kamaslahatan kaum muslimin. Walau adana jeung lamun adan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lapatat tah yakin lepot itu iqamah bil adani kalawan adan. Wa kada jeung eta tetep saperti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al khulafa'ur rasyidina ar-rasyiduna al khulafa'u ari pirang-pirang khalifah ar-rasyiduna anu narima pituduh kabeh ba'dahu dina sabadana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala annahu law adzana bi nafsihi la wajabal hudur ala kuliman. Kieu cenah di alasanana teh ala annahu kana saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam law adzana lamun adan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam binafsi kalawan dirina Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la wajaba tah yakin wajib naon al huduru hadir ala kuliman ka sakabeh jalma sami'a anu ngadenge man hu kana itu adan hatal ma'duro sehingga jalma anu diuduran kaladi seperti jalma yuhbizu anu nyieun roti ieu aladi pitanuri dina hawu mun di urang maena hawu teh open walau ada jeung lamun ngadatangan sahahud lamun didatangan naon huduruhu hadirna itu aladi ila talapil hubji nepi karuksakna roti punten lain lamunnya karena najan jeung najan datang naon huduruhu hadirna aladi ila talapil hubji kana ruksakna roti. Jadi mencek urang mah kieu jelema anu diuduran keur masak keur naon ge ngadangu nabi adan wajib halaladir. Atuh meureun kumaha eta jelema anu keur nyarieun roti gitu keur mararasak. Jajaran kasalapan ti luhur 106 hiji. Wa yukrahu eta. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon al huruju kaluar minal masjidi ti masjid ba'dal adani dina sabadana adan wa qabla sholati jeung dina samemeh salat geus adan kalaka kalaluar illa li udrin kajaba karena udur wa qad yusanu jeung rajeun disunatkeun naon al adanu adan li ghairi sholati pikeun salian salat kal adani saperti adan fi udunil mahmumi dina ceulina jalma anu prihatin
wal godbani jeung jalma anu ambek, waman jeung jalma saa anu goreng naon hulukuhu akhlakna kalakuanana man, walau bahimatan jeung najan eta sato, wa ingda tajahumil jaisi jeung dina nalika campuhna bala tentara, wa ingdal hariki jeung dina nalika jalma anu kaduruk, wa fi udunil masru'i jeung dina ceulina jalma anu kalenger, urang mah kasurupan lah. Wa kadza jeung nya kitu deui yusanu idza tagawalat di mana-mana pindah rupa, lil gailani kana jurig genderuwo, aya tasawarot tegasna pindah rupa, naon marodatul jinni pirang-pirang jin anu baredegong, wasayatini jeung pirang-pirang setan, bisuwarin kalawan pirang-pirang rupa, muhtalifatin anu beda-beda, bitilawati asma'a kalawan maca pirang-pirang jenengan, yang rifuna anu nyahoeun itu gailan ha kana itu asma, li'annahu karna saestuna itu adan yadfa'u eta nolak itu adan sarrohum kana gorengna itu gailan. Jadi sok aya jin setan anu baredegong pindah rupa. Baheula mah pan pernah aya di Garut deket Ciokil tadi dinya pasantren Keresek, pan aya jin anu nyarupakeun kana oray. Wali khabari sahihin jeung karena hadis sahih, waroda datang fi dina itu adan, wa yusanu jeung disunatkeun naon al adanu adan fi udunil mauludi dina ceulina budak nu dilahirkeun, al yumna anu belah katuhu, wal iqamatu jeung disunatkeun qomat fil yusra dina ceuli anu kenca, liyakuna supaya bukti naon awaluma pangheulana perkara yaqra'u anu ngetrok-ngetrok ieu emma sam'ahu kana ceulina itu maul kana pangdengena itu maulud, dikrullahi eta dikir ka Allah, wa yusanu jeung disunatkeun naon al adanu adan wal iqamah edon deui khalfal musafiri ditukangeun jalma anu nyanyabaan, wala yusanu jeung teu disunatkeun naon al adanu adan ingda ingzalil mayyiti dina nalika nurunkeun mayit al qabro kana kuburan, tama teu disunatkeun. Tapi khilafan bari nyulayaan liman ka ulama qala anu ngadawuhkeun ieu man bisun niatihi kana sunahna itu adan ingda ingjalil mayit, hina idin dina nalikana itu ingzal, kiasan bari dikiaskeun lihurujihi kana kaluarna mayit mina dunya tina dunya, ala duhulihi kana asupna itu mayit piha dina itu dunya. Jadi kieu mang ya sapalih ulama berpendapat bahwa nalika mayit diturunkeun ka kuburan mah henteu naon, teu disunatkeun. Tapi ceuk sapalih ulama deui sunat nurunkeun mayit ka kuburan dinaonkeun, diadanan. Naon sababna? Dikiaskeun. Kiasna ka mana? Baheula manehna waktu lahir ka alam dunia nu pangheulana kadenge teh naon? Adan. Tayna ge akhir tina dunyana diadanan deui gitu, dikiaskeunna ka dinya. Jadi awalna adan, akhirna oge naon? Adan gitu.